tah parantos asak aduh Gehu gehu gemoy dewa ya mah ya kamari cireng gemoy ayana gehu gemoy hot aduh apun rancek tanu aya di Cikarang kas puang raka abubun yang tercinta gehu parantos matang sana saya tanya bah anu pemutihan pajak ya ditaruh hutan gila gebrakan bapak aing gubernur eta naon teh Jawa Tengah ayeuna gubernur Banten iya naon teh aplikasi gitu DKI mah masih kena abot ya teman kan kena izin izin deh sampai ngaleutnya gehu ieu bare Sundanya urang ngawangkong ieu gehu pedas ya gehu pedas aduh mantap kamari mah mah aya warga penduduk Indonesia anu linggihna teh di Thailand gitu kumaha anjeunna teh kelahiran mah Lampung bah jadi anjeunna teh ditu teh Montong jadi anjeunna teh reueus ningali gubernur Jawa Barat anjeunna teh bahkan oyong gitu lah nya gubernur anjeunna nu di Lampung teh gitu ngikuti lah dina gerak-gerikna bapak aing gitu nya ayeuna mah tos ngamukim di ditu tos janten orang gitu gitunya cuman anjeunna hoyong gitu ningali da kelahiran anjeunna Lampung gitu dibenahi mata anjeunna teh pepeudeuh gitunya ka gubernur Lampung teh hoyong ninggal siga di Jawa Barat gitu insya Allah saur anjeunna teh upami gubernur Lampung biasa gitunya ngimbangi pak karakter bapak aing Pak Dedi menata gitunya anjeunna bade nypongsorkeun cenah di ditu nyana keluarga ti ditu ameng ka Lampung kumargi kan cenah Lampung mah ngan pendudukna ge sabaraha juta hilapti tah saali 2 jutanya 2 jutaan saudara teh 2 juta penduduk Lampung saali mun ningali di Jawa Barat mah da abdi ge ti payun tantos ka ditu nya ti iseun beda jeung urang mata kerada kaget gitu di Jawa Barat urang bener-bener pikeun agang sajero-jero gang padat anjeunna mah istri da ngadilap deui namina teh lah istri bapak nama anjeunna mah tos lami ngamukim di ditu Jawa Barat mah sa Indonesia atuh ka ini berapa terbesar ya jadi lebar pajarkeun teh nya askes alhamdulillah nanti gitu jantan emang eta teh jadi solusi urang teh kan seueur anu telat mayar gitu anu tos kalewat sabaraha tahun kendaraan gitu. Dengan adanya gebrakan seperti ini tuh jadi malayan deui iya kan bener intina mah tiap pun urang tos ieu mah raoseun tahun payun ngawitan deui teh moal aya denda naon nya gitu tik nolkeun deui mah nya nu penting urang kada taat panginten kana aturan eta da secara rasna lamun teu taat meureun urang-urang keneh anu iya aya nama imbas nama rumah kan uang dina pajaknya mereka ya. Diangjeng urang-urang kene dianggo eta perbaikan jalan pokoknya infrastruktur sareng mulainya eta teh pan saur bapak aing ge cenah lamun maraneh mayar pajak halus teuk cenah jalan barutut keneh sok cenah demo cenah aing kitu iya ya anjeunna keneh tah eta mah jagipan laras urang Lampung wan ningali anjeunna dina TikTok dugi ka hayang kitu cenah gubernur anjeunna itu geus puguhnya aya anu bahasa cenah tukur tambah cenah jeung gubernur manehanana gitu mata kitu ge pamintennya alhamdulillah bapak aing anjeunna biasa gitulah ngabebenah rakyat Jawa Barat ya katinggal pisan atuh anjeunna mah ngan ayeuna teh jadi seueur imbasna teh nya bupati ge enak bawahan siap gerak gitu anjeunna teh ngadorong oge tah kamari ningal Bupati Pulau Karta teh sa
Mjin gitu. Mjin. Mjin-nya. Sama didikan Tak eta ge anjeunna Didikan ayeuna teh. Panenan Pak Dedi. Pak Dedi eta mah. Anjeunna ge saya anak buah gitu. Nya intina mah beureunan salah satu bupati kitu tak urang selaku urang bupati urang Ya, di Cianjur. Ulah Oh, elegesit Itu ngoprot gitu ya ulah aja. elegesit lah. Nya ari masalah nama teu kada dipilih penting nilai-nilai namanya nu penting beureunan ikutilah. Kemanapun ieu bada urang mah teu tiasa nganilai meureun iwati bapak aing keneh gitu. Nu nganilai nama. Ngan urang tos ngaraos reueus da bupati urang ge geuninya alhamdulillah Ieu ku pawa. anu hebat nanti. Baru dilantik sudah banyak gebrakan. Nya teu ngantos heula nya. Aing mang tahun-tahun Calik-calik jalan di tempat gitu. tahun-tahun mah mun cek bahasa Sunda mah bentik curug balas nunyuk. Haok we gede Bisa tunjuk. Ya tahu, gede hal. wak haok tapi dina kinerja teu aya. Ya mudah-mudahan lah ari tua mah selaku rakyat Jawa Barat bah. Yang mudah-mudahan we atuh doa uat teu dijabah doa anu sanesna kitunya aya nu dikabul ku Allah nya mudah-mudahan ayeuna mah ngadoakeun teh selaku orang Jawa Barat gitu Sunda asli ngadoakeun ajeuna sing dipasihan kesehatan ku Allah. Amin eta. Da aya masalah rezekina mah ajeuna mah tos teu kedah dicarioskeun deui nya. Ayeuna mah gaduh rezeki ge kitu balebeh gitu. Tulang tulung kanu butuhna teh nyaan gitu. Da ari wa mah tos ningali lah TikTok anjeunna Ini kan Pak Ain si anu nyarios mah gubernur TikTok gitu. nya Sanes maksudnya teh kan eta urang teh penting keterbukaan. Anjeunna teh nyontohan sanes masalah gubernur konten lah, gubernur TikTok. Justru itu kan masyarakat ayeuna urang keur aduh HP meureun ningali setidakna pergerakan pejabat teh sapertos kumaha gitu kan. Ajieu mah ah. Dari nu tengah mah kadang-kadang pencitraan. Iya, anu hatena goreng mah Kata gitu. goreng kumaha gitu. Serba salah dibere pemimpin nu ieu Halus goreng. mutruk, dibere nu kieu Goreng. mutruk. Jadi Kemudian kuncina mah di dieu teh wa. Hate kudu. Islam Ulah gimana teh? jaga Jagalah hati. Hei bapak aing mah Islam itu bener-bener Islami. Emang gitu Islam mah kedah gitu. di jalan ke Ya diterapkeun gitu. Terapkeun. Jadi ngaji teh lain saukur dibaca, Ya. diimplementasikan ya wanya. Percuma hafal dalil, hafal Quran oge itu dianggo mah. Tah eta leres wa. Kan Percuma. seseuna aya nu kitu. Nya ayeuna seueur nu arapa dalil ngaos Quran sararae tapi teu diarango. Tah ari bapak aing mah dianggo ya teh. Siliwangi mah kitu diterapkeun. Nganduka ya bapak urang anu di Cianjur. Cek lah. Jadi potong. 8 menit. Tongwaka kadinya engke eta mah beda deui. Jadi mah kurang banyak. Sok lanjut we ngebahas nu kieu. Ya kitu tah waduh. Urang teh janten aya nama bah. Ayo we urang ge nya ningalian we update-ana kitu. Lagi ningali hoyong we gitu. Penasaran teh ningali sadinten Teh aturan ku bobo teh. KDM langsung naon ye gebrakan anu ayeuna gitu nya. Logika kitu mah eta. Di mana atuh bah sok zaman kamari-kamari punten gitu nya sanes ada semua ge aya jasana lah gitu. Sanesna awangkeun hapunten ngabaraya sadayana. Mung neme ayeuna gitu abdi nu ngaraos kitu nya. Ngaraoskeun. Aduh, ieu mah Gaduh bapak ketika kitunya nya terus di gaduh gubernur gitu. dipantau we. Kadang nu damel tingali anu leuwih salut deui teh nya sapatos nya di emutan gitu
eta perkawis tukang beca, tukang ojek, terus tukang sado, tukang jangan. Kapikiran gue mana anak-anak kumaha ieu teh supaya lancar jalan dieureunkeun, tapi dieureunkeun gen teu asa dieureun. Sehari tahun nya pas balabah mudik lah gitu. Jeung di amun dieureunkeun teh teu asa dieureunkeun, aya kompensasina. Ieu ulah maneh ulah jaralan, ka ieu duitna. Tidak cuma-cuma gitu. Tidak cuma-cuma luar biasa, eta Pak KDM, mudah-mudahan anjeunna mah sing lagi kasalamatanana, kesehatanana, mudah-mudahan ku sadayana warga di Jawa Barat ulah lebih ka aya non teh istilah kamarimun aya positif aya negatifnya, kadang-kadang aya nu seueur menyinyir lah naon kauntunganana kamu anjeun kedah ngarojong ngadukung ngancek aya geningnya sapali mah kuwa katingali lah cenah nungke mah urang sakalian calonkeun jadi presidennya Bapak aing gitu nya. Ngan eri wama sanes teh hoyong ngan ulah wakalah ulah waka gitu can dua periode lah nya dan ketika Jawa Barat ieu mah kitu nya sukses mah ku sabab kieu Jang Ipan lamun Bapak aing tetep jadi gubernur ke salah sahiji aya nu jadi presiden lamun kinerjana kurang baik era aku bawahan kitu ari mah berarti nu jadi presiden kudu langkung ti bawahan gitu gua mematak tongwa kahyong jadi presiden kayak gitulah nya eta anu tadi saurua bigi kirang setuju da pemilih langsung jadi presiden tapi upami mungkin kapayuna ngan orang kan teu apalnya kapayuna mah ngan kahoyong alurang meureun bereskeun sadayana di Jawa Barat tah meureun engke upami tos 2 periode mah janten presiden mencetak sejarah eta presiden dari suku Sunda. Kuatnya gede gitu. Mardi kieu nyiapan anu atos-atosnya model si payun. Nanti tina gubernur tuh acan beres-beres acan terus nyalonkeun kana ieu. Ya gitu. Ulah hari kada dituntaskeun lah. Yang tuntaskeun lah kada. Ulah haus jabatan lah inti namanya. Kumaha ka haus jabatan. Da moal ka mana? Keun da moal ka mana gitunya anu ieu malah ngadukung. Da emang anjeunna mah kamari teh aya sugan. Jeung aja. Ibarat naon teh bah namina teh money politik bahasa ieu namanya. Nya, money politik. Gaya anjeunna mah kieu bersih murni we. Jeung kunaon politikna Bapak KDM nya teu nyanak-nyanak ulama, teu nyanak-nyanak agama. Tah nu saena eta. Jadi amun-amun ayeuna ulama terus terjun kana politik so Pak KDM mah beres. Geus kamu nepikeun kana ngagoreng temen, ngagoreng rekan. Jadi seolah-olah mereka teh yang paling bagus. Itu bisa kitu ari-ari masalah ieu mah kan nu nilai teh orang lain. Eta Pak KDM mah hayang tingali gaya nyanak-nyanak ulama, nyanak-nyanak kiai. iya ngan eta kinten bahkan di Cianjur teh galian-galian gitu bakal ka ieu mah nya ku anjeunna Ari emutan abah mah katingali pasti nya sueur galian teh pan pasir ku ayeuna ku sayana tina medsos tina naon eta didinya urang janten kebebasan berpendapat teh teu tiasa langsung tapi disalurkeunana dina medsos. Mata anjeunna mah memang pegiat medsos katambi Pak KDM teh eta kapantau di mana daerah di mana ada anu kirang anu ieu teh kapantau teu kedah di ieu eta empan cek anjeunna geus canggih terus sistem HP sistem komputer teu kedah nya ada anu katinggal ku urang malah galian pasir aya duanya dua guncluk nah seueur pokona mangana dua guncluk teras galian panuh cenah kamu naon bah gunung nu ieu Jang Ipan kamu bahan keramik nuju di luaran teh tama sanes da ala pasirna bah dia anggo bahan kamu keramik da semuk putih kitunya bahan teh kana maya we di Cianjur teh mudah-mudahan lah penahkeun ya kapenak da eta teh mun ari kuwa mah tos ka emutanana nya sareng sareser kuwa wae kitu seueur masyarakat nyarios
upami eta gunung eta dugi karata sigana teh upami aya angin teh moal katahan maksudku eta moal katahan gitu upami aya angin teh siga langsung nembus gitu kasih punculutna eta terus rata mah tak eta teh dua teh hayang dugi ka ulah lah mumpung teu acan beresnya mumpung teu acan beres mubuka tinggal kene jumplukna jeung Ipan mudah-mudahan ku anjeunna geura kayekeun lah ka pantau tah sakitu panglitennya baraya Sunda ya sampurasun diwa dina acara ngawangkong ngaler ngidulna nya bari dilalauhi ku gehu pedas tiwa tong hilap di komen di klik di subscribe na sakitu tiwa hapunten baraya Sunda Kibrikeun